Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Sujang sareng Ami. Ye ayeuna dina wanci Ramadan beureunya minya. Puasa nu kadua na teh kadeja. Puasa nu kadua. Teu meujeunan nu pupur lilitan. Dan teu udang-udang geuningan udang telohor we. Iya, bener. Terus lamun pas buka teh anu sagala mak-mak teh geuninnya siga tadi Ami jeung. Langsung ejo we. Tah, jadi ayeuna teh mi aya tamu ngagerebeg gara ka dieu. Ngagerebeg tapi da suasanana geus taraweh nya. Nya. Wajar tidak nikmati daster oge kieu nya. Nya kieu we da kumaha. Kumaha saya aya nya. Urang mah kieu nya saya aya nya tah ayeuna teh aya tamu ti Ciparai ID cenah nya. Lain cenah nya Nah, emangnya tah Ciparai ID ngagerebeg cenah hoyong lebih kenal deui sareng Sujang sareng Ami. Nah, tah kudu kumaha kitu terus jaeuna Ami teu dangdang. kumaha atuh Ujang kudu make halis heula. Ujang anu ku senok teh. Dicita ku senok. Teu kudu lah ya. Alami we kieu we kieu. Pokona mah kitu tah ayeuna obrolanana sareng Ciparai ID teh siga kumaha nya. Tonton terus videona terus engke tong hilap di subscribe, di like sareng di komen di channelna Ciparai ID nya. Iya. Jeung channel Bingo Ya, bisa ruangan. oh, waduhnya ada orang teh butut. Eta halangan. Nya. Nah, enak der gitu. Dar. Mangga nyanggakeun tah ieu ye Ciparai ID. Ciparai ID punya ininya. Aduh. Ieu mah brand ambassador sanes lebih punya. Aya nu punya nama aya deui. Oh, aya deui. Aya nu sibuk. Jadi sebagai talent doang gitu. Oh, Ngainsian Ami sareng A Ujang. Allah. Anu so asa ngadege gitu. Ya. Kasihan asal ida dangdut. Asal Lagi mau tidaknya. masalahnya. Kumaha teh kumaha emang nanya naon? Emang nanya naon? Ami mah lain gempeur tapi keukeun nangukeun emas. Siapa sok comel dari Brand nami lamun aya nu komen mun aya naon tah emas gitu tah. Mas ini geus atuh ira HR kenal ira nanyana asa kurang we. Aya PDKT teh sareng channelna Ujang sareng Ami. Tah gitu. Jadi atuh kalaringis da ieu kan kikian ongko gitu tah. Abdi jeumpeuh ya teh sareng seniorna YouTuber lain gitu. Seniornya biasa aja ya bukan YouTuber sih sebenarnya mah. Ngayekeun hungkul. Pakai resep gitu. Resep jeung kieu nya ayeuna kan emang zamanna digital naon segala macam naon-naon video atau kumaha gitu nya ngaramekeun meureun nya dalam mun tiba namanya minyak geus aya digital. Ieu geus ngahuncut meureun. Ieu geus ngahuncut meureun. Video teh geus we pokona mama katampung meureun tiba heulanya urang gitu. Jadi mengeluarkan unak-unak curhatan teh lewat YouTube, lewat video. Nah, hayang lewat video gitu teh hayang lewat tulisan gitu dijadikeun buku atau kumaha. Ya, ari tulis mah rore ya. Da lain zamana Hairil Anwar meureun nya. Nya, da cerdasnya kan gitu nya. Meusina Hairil Anwar ditulis. Ya, terus zaman bobogohan baheula Ami pan surat kaleng gituan nya asa teu usum meureun. Surat Surat kaleng udah didalungkeun Sok pantau mah. Sudah teh mah teu kaalaman kan. Bobogohan lewat surat. Umurna seberapa tahun ya teh sih? Umurnya wani ngadu keneh. Ngadu lah. Terus kumaha tuh ieu teh kumaha tuh? Sok enggak Sok taruhan. Iqbal karosan Sok si Ami yang di karosan. Abdi teh nu jadi teh heran-heran teh pas ninggalan video di nu YouTube Ujang sareng Ami teh meni asa teh beban gitu teh beban pikiran dia nu semang we di nu YouTube nah sih bisa ngaluarkeun gitu teh deg-deganna teh naonna gitu. Jadi emang natural gitu. Da emangnya Ya, mahnya da keseharianna emang gitu pisannya. kieu gitu. Karena meureunnya urang da emang tileutik lah bareng. Jadi meureun chemistry teh terbangun kitu we gitu. Terbangun kitu Jadi ceritana teh kitu nya alaminya. Ngalir we gitu. Jadi teu siga anu Dibuat-buat. nya di skrip atau kumaha tuh sih gitu. Jadi mun aya ide, kadang lamun misalkan keur ngobrol ujug-ujug aya idenya mihnya sigana ieu bisa jadi konten gitu. Gitu. Jadi emang tinu keseharian, tinu obrolan, tinu semuanya nya gitu. Dan
emang kunaon Iya betul. nya kunaon urang asa nya ceria da emang urang mah ceria nya Ya mihnya emang gitunya orang mah nya. kitu ngayeukeun Jadi nya ngaranna beban hidup mah nya, gitu oh bener. orang Da ari urang ngobrol ka sedih mah nya meureun di belakang layar nya asa kudu da asa nyerak nya ayeuna jang anjir asa teu kudu meureun eta mah waktuna hees. sebelum tidur ya curhat sebelum tidur pasti aya Oh, aya lah pasti obrolan anu serius atau obrolan anu misalkan nya bener-bener tentang kehidupan anu henteu heureuy gitu nya itu mah emang ada masanya terus ari kalau lamun keur konten-konten video udah emang Alami alami gitu gitu saprakna we kayak we gitu. dan emang nya niat nama ngahibur we nya Ya. ngahibur jeung ngaramekeun lah gitu Oh. ngaramekeun para youtuber gitu nya dari disebut youtuber mah nya urang teh nya asa Da YouTuber nija pisan. asa jajauhaneun gitu Sombong nama luar. kita aja ya asa jajauhaneun gitu kan kalau misalkan youtuber mah anu ya kumaha gitu Kumaha, kan Tapi memang di Ciparai memang nembe Ujang sareng Ami anu maksudna teh dina YouTube-na ngablesat pisan gitu orang Ciparai gitu. Alhamdulillah. Mata kan tertarik gitu. Alhamdulillah. dan pada seueur teh kemanya Jadi pengen lebih Aya. kepo gitu. Lebih kepo. Kak Amin jeung Kak Ujang teh naon sih bisa jadi melesat itu 5.000 gitu. Apa sih ada apa sih dari seorang Amin dan seorang Ujang teh? 5,4 ribu. Soalnya walaupun kurang sok komentar. ditinggalikeun teh Ya eta mah kumaha? nya sih? teuing nya Dan mungkin juga daya bagus. tariknya adalah Ami sebenarnya ya Anda. daya tariknya adalah Ami jadi soalnya lah misalkan si Instagram mun live atau misalkan pun Sujang sorangan misalkan Sujang nah mana Amihna terus lamun misalkan Sujang jeung Ami misalkan Sujang nyalira cenah teh jeung Ami jadi asa aya nu kurang gitu jadi gong nama ini gitu sebenarnya gong nama Jadi ada sama sebenarnya mah Ami. Tom. Lamun eueuh tom anger eta teh teu jalan. jadi nya Amih lah Amih nu ieu nah secara meureunnya Amih mah nya geus naon teh nih geus tenar meureun Anda secara marukan. tiba heula Sombongna Amih mah eta teh nyaho. di Terkenal karena memang dia di seni gitu di seni dan ibunya juga perias. iya Entertain memang, ongko ya. dulu men penyanyi. Iya. Ujang manajer Iya. ya. Eta ge kadeu-kadeukeun sih sebenarnya mah sebelum YouTube-nya urang Iya, padahal sebelum mun YouTube. misalkan aya YouTube encan teu kapikiran sih teu kapikiran ka channel YouTube ataupun di Instagram siga kumaha gitu coba lamun geus mulai mah nya nih keur Ya. mulai nganter Amin nyanyi gitu nganter Amin nyanyi Sok alias ongko kan jadi meureun mudah dikenal. heeh Anu ieu mah anu tenarna nya gandeng tukang we. kiridit we pokoknya. Tukang kiridit. saking gandeng Ya bener. Dan kiridit keur teh pan sok gandeng geuningan nya Iya. buka luar gitu. Tahu we meureun anu tenarna mah gitu. nu bikin tenar nama eta gitu Gitu nyeriditkeun. Jadi dia turun temurun punya aya darah seni nak eta. Gitu. Maka kamu bisa bikin di depan kamera teh canggung atau kumaha gitu asa asal juga lamun cek apa kalau Lepas gitu nya da biasa di ieu teh meureun Iya, hari Amin mah geus biasa gitu. Kalau misalkan Unoy mah merenya minit awal-awal namanya pasti canggung lah merenanya dan tidak secantik Aminnya. walaupun kieu kadang Ujang jeung Amin teh naon? Ieu bibi. Bibi ieu alo gitu kan cuman keukeuh kan beda maksud teh aya turunan, aya sagetih gitu tapi kan maksudnya bedanya beda genre ya, anyar gitu aja nah, lagi jadi musik mah. saling melengkapi teh meureun anu campernik jeung anu henteu. Sok arang lega. Ya kan Ujang kan dibere kalebihan ku Gusti Allah. Tarang Ujang. Sok Ujangnya irung Irung untuk cara ya bener. kalebihan eta teh disyukuri Ujang. Orang berarti. Urang teh gini orang tarik di ieu. Eta tuh kan. Nya ge deui atuh aya mah puasa bisi. Tapi henteu tapi bisi ciri khasnya. Ya entong eta eueuh ciri khasna pan Ujang mah kieu tuh ciri khasna juga jandela. Ya. Geus we kitu naon Dan sabreng ari janela jeung jalosi beda. beda. Ai jalosi mah kunci. Lain anu di luhur sana mah luhur terjanela. Nah, ngomong Jauh mana? Itu dalam misalkan orang mah juga obrolan juga mana we nu dibahas gitu. Tapi rame gitu Hmm. karena ge
pernah sabaraha kali merencak 2 kali jarang si Kali Ujang. Ujang. Ya Ami aja nanya. Nembe pernah gitu. Nembe pernah. Wah, ternyata Ami teh asli nama lebih gelis geuning. Allahu Akbar, Ujang enggak ada masa mata-matanya nempel. Ujang manis sok. Lain. Riana teh aya. Amur doakeun ya, Iya. Ujang. Warga Ciparai si Amih teh cenah Masih doakeun. gadis. Masih gitu, gadis. sama Iya, gitu. Itu gadis single. ya single. Gadis. Gadis lah. Gadis beranak satu. Mun Ujang mah aslinya ting-tingnya. Masalah kontennya ya kan menjurusna lebih nanti fokusnya kan naon atau campur aduk we kumaha brehna we gitu. Tah eta Isi nya konten mah lebih kumaha. campur aduk. Terus naon we sacaprukna we gitu. Terus misalkan aya obrolan anu misalkan kayaknya obrolan ieu nanti perlu diangkat misalkan. Siga non nih anu Cerita aya videona Ami, misalkan SMP. cerita Ami SMP misalkan tentang sekolah baheula misalkan diangkat. Nah, itu gitu tapi ya dar we gitu. Gitu we langsung bread we. Nah teu sieun itu aya nu ngahujat gitu kieu misalkan kieu pan ku teu dipikirkeun heula badannya saprakna kan. Aya kan anu teu narikeun teu nampi naon gitu Wah, aya nu teu ngahujat kapikiran soalna gitu. kisah nyata. Wah, anu ngahujat ya, Iya. da kisah nyatanya. Alhamdulillah sih, Alhamdulillah. maksudnya selama ininya support sih, secara Banyak nama nama. support gitu, dah aya anu, alhamdulillah nya ulah aya haters we nya. Ya, itu dalam budaya hater teu rame. Nya emang terame cuman maksudnya selama ini ya positif sih, iya nak nanti Komen-komen. komen lagi. Tapi nilai positif oke kalau haters. Aya haters teh bisa menaikkan dat viewers. Iya. Yang nemalan ya mi, ada kan haters teh sok, dan bingung serba salahnya di Ya. temalan panjang gitu Iya, serualan. gitu. Untungnya teh diangkat deui nya. Antar bae lah. Ya. Bae kumaha haters we rek. Iya. Ya kumaha. Tah, Da gitu. salaras nama mun teu apal nanti teu apal seluk-belukna Ami sareng Ujang mah pasti memandangna Nah, sudah tuh. mata Iya. gitu kieu. Nu Tapi teu mun apal apal mah. seluk-belukna mah wah ternyata Ami teh bageus. Nah, baraya sadayana bieu teh di pokokna mah aya penggerbegan gitu nya. Lain gerbegna ulah nu negatif, tapi aya tamu ti Ciparai ID. Nya eta bikin konten tentang Sharing. sharing ya tentang Ami Sujang gitu. Hayang apa cenah kumaha tah. Bieu di part hijina tayang di Nuirsa Channel, tangke part 2 tayang di Ciparai ID. Omat nonton ka channelna Ciparai ID. Tong hilap di subscribe, subscribe. Iya ada di Ciparai mah, Ya. kamu di channel orang baik subscribe. Hari mah kan Oh, nya. Ciparai gitu, mawa Ciparai nih. Subscribe aja. Subscribe, like, komen. oge-nya tong hilap. Tonton terus video-video nangke bakal aya video-video anu menarik, anu araredun we pokona malah Mudah-mudahan manfaatnya. nya pasti bermanfaat soalnya ini ngusung nama Ciparai gitunya, jadi nanti bakal di up daerah-daerah nu di Ciparai teh aya naon wae gitu pokona mah. Stay tonton. tune, tonton terus pokona namanya Ciparai ID.